Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadisan ari nomor kagenepna ayakuna eta yen aya jalma teh mujahiron eta anu terang-terangan bipiskihi kalawan pasekna ieu si jalma aw bid'atihi atawa gawe bid'ahna ieu si jalma. Kal mutadzahiri saperti jalma anu ngadohirkeun bisyurbil khamri kana nginum arak wa akli riba sareng ngadaha riba wala ibil kimari sareng main judi paya juzu mangka meunang naon zikruhu nyebutkeunana ieu si jalma bihadhil ma'asi ku ieu pirang-pirang pamaksiatan li annahu karena sayaktosna jalma layak rohu eta henteu ngewa ieu jalma ayuzkaro kana yang disebutkeun ieu jalma biha ku itu ma'asi. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis man ari saha jalma alqa eta ngalungkeun ieu si eman jilbab al hayai kana jilbabna kaera an wajhihi tina wajahna ieu si jalma fala ghibata mangka teu aya gibah lahu eta tetep pikeun itu si jalma. Wa fil hadisil akhari sareng eta tetep dina hadis anu sejen atari'una an dzikril fajiri atari'una nah ngarasa dosa aranjeun an dzikril fajiri tina nyebutkeun jalma anu lacut tikuhu kudu mukakeun aranjeun kabeh ka itu si fajir hatta ya'rifahu sehingga nyaho ka itu si fajir saha annasu jalma-jalma uzkuruhu kudu nyebutkeun anjeun ka itu si fajir bima kana perkara fihi nu eta tetep di itu si fajir hatta yahza rohu sehingga ati-ati ku itu si fajir saha annasu jalma-jalma. Wa makna atari'una sareng ari makna lapad atari'una atataharrojuna eta lapad atataharrojuna ngarasa salah aranjeun kabeh watamtani'una sareng narima kacegah aranjeun kabeh wawaroda sareng geus datang ayuban deui naon anna rojulan sayaktosna hiji lalaki istazana eta minta izin ieu si rojul alan nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngadauh Kangjeng Nabi izanu kudu minta izin aranjeun kabeh lahu ka itu si rojul pabi sa rojulul asyirati pabi sa duh kacida gorengna saha rojulul asyirati lalaki anu direjengan huwa ari itu rojul eta anu dipoyok summa lama dakhala tuluy nalikana asup itu rojul al-ana ngalaonkeun Kanjeng Nabi lahu ka itu rojul al-qaula kana ucapan faqala teras ngadauh Kanjeng Nabi ya Aisyatu hei Aisyah inna syarran nasi sayaktosna panggorengna jalma allazi eta anu yukramu dimulyakeun ieu ladi ittiko asyarhi karena mikasieun kagorenganana ieu si ladzi wallahu a'lamu bissawab.